alam kanyahokeun ku anjeun anasaila sanyanya nasail qadiyamna'u eta sok ngaman'u ieu sail takriba dalilil mu'alil kana takriban dalilil mu'alil wa mana takrib ari mana takrib sauku dalil eta ngaruntuikeun dalil ala wajhin netepan kana jalan ya salzimu anu ngajurung ieu dalil al muda'a kana dakwaan wa takriru man'ihi ari takriran man'uan ieu takrib ana lanu salimu eta lapad ana ari kaula lanu salimu eta teu taslim kaula istil jama hadza dalil kana ngajurungna ieu dalil al muda'a kana dakwaan wa qad yujmalu jeung sok digemlengkeun ieu takriran wa yuqalu jeung diucapkeun naon lanu salimu takrib lapad lanu salimu teu taslim kaula at-takriba kana ieu takrib awi takribu mamnuun atawa ari takriban mamnuun eta anu diman'u wa takribu jeung ari takrib inama yatimu eta pastina bungkul sampurna ieu takrib ida antaja eta di mana-mana nganatijahkeun naon adalilu dalil ainal muda'a kana datiana dawaan auma atawa kana perkara yusawi anu mapakan ieu ma ieu kana ieu muda'a awil akhoso atawa kanu leuwih tangtu aminuhu tibatan ieu muda'a wa amma idza antaja jeung anapun di mana-mana nganatijahkeun dalil al a'amma kanu leuwih umum pala takriba mangka taya takrib eta tetep kaya kuna sapertos kabuktosan naon al muda'a dakwaan mujabatan kuliatan eta mujabah kuliah wa yantiju jeung ngatijahkeun naon adalilu dalil mujabatan jujiatan kana mujabah jujiah paslun kila diucapkeun naon layum nau ulah diman'u naon anak lutukilan wal muda'a jeung dakwaan ila majajan angin man'u majaji wa ma'nahu ari maknana ieu man'u majaji la yustamalu eta tara dipake naon labdul man'i lapad man'uan wa ma jeung lapad yustaku anu dimustaq ieu mah minhu tina eta man'u itolabi dalil dina menta dalil alaihi ma kana naklu jeung muda'a ila majajan angin man'u majaji wa bayanu zalika ari penjelasan man'ul majaji anal man'a eta sanyanyana man'u istilahihim dina istilah ulama-ulama ahli nudhur talabu dalil eta menta dalil ala muqaddimati dalil kana muqaddimah dalil walama lam yakun jeung samangsa teu kabuktosan naon anak lutukilan wal muda'a jeung dakwaan muqaddimatan eta muqaddimah min dalilin tina dalil Pakaulukat bari ucapan anjeun hada naklu mamnuun hadal naklu ari ieu tukilan mamnuun eta anu diman'u wa hadal muda'a ari ieu dakwaan mamnuun eta anu mun'u pakauluka majajun eta man'u majaji antolabi dalil tina menta dalil mutlakon barianan mutlak wa ma idza stamalta anapun di mana-mana make anjeun labdon akhoro kana lapad anu sejen ditolak bidalil dina menta dalil alaihi makana naklu jeung muda'a pala majaja mangka eta lain manu majaji kantakula sapertos ngucap anjeun la nusalimu hadanak la taslim kaula kana ieu tukilan au hadal muda'a atawa ari ieu dakwaan au huwa atawa ari ieu naklu matlubul bayan eta anu dipenta penjelasanana hadar ieu tafsilan
ilmu da'a eta tetep dina dawaan al ghairil mudalal anu can didalilan. Atolabu dalil atu ari menta dalil alai kana ieu muda'a bi ayyi lafdin kumana bae lapadekan anu kabuktosan ieu ayun majajun fi nisbati eta majaj dina nisbatna wal murad ari anu dimaksud tolabu dalil eta menta dalil ala syai'in kana hiji perkara min muqaddimati dalilihi tina pirang-pirang muqaddimah dalilna ieu se wa yakti jeung nyukupkeun ka anjeun naon hadal bayanu ieu penjelasan kuna di dieu lama muga-muga masian ilmu ka anjeun sallallahu Allah ayyuhal walad mak kana perkara lam ta'lam anu teu pernah apal anjeun kana ieu mah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani man takrib. Dina ngajelaskeun man takrib. Ilam kanyaokeun ku anjeun anasaila sanyana sail. Qadiyamna eta sok ngaman sail takriba dalilil mu'alil kana takriban dalil mu'alil takriban teh ngaruntuikeun dalil geun kae dipayunnya di sail sok ngaman kana takrib dalil mu'alil hartosna wa makna takrib ari mana takrib sauku dalil eta ngaruntuikeun dalil kumplitna sugro jeung kubro sauku dalil eta ngaruntuikeun dalil sakumplitna sugro jeung kubro ala wajhin ku hiji jalan anu nimbulkeun ieu dalil kana dawaan urang mah nganatijahkeun kana dawaan contoh hada insanun hada ari ieu insanun eta manusia li'annahu natikun sabab ieu insan teh natikun eta sok ngobrol wa kullu natikin insanun tiap-tiap anu ngobrol eta manusia yuntiju hada insanun cek malil nya hada ari ieu insanun eta jelema li'anahu natikun wa kullu natikin insanun yuntiju hada insanun tuntuyan dalil pamana ahusail pamana teras ngaman kamu alil sa'asailu sail lanu salimu takriba dalil lanu salimu tetaslim kaula takriba dalil kana runtuyan ieu dalil tetaslim kaula takriba dalil kana runtuyan dalil tasail ngaman una kana takribu dalil jadi saruntuyan sakumplitna sugro jeung kubro di manu wa takriru manihi takriran manuan takrib lanu salimu istiljama hada dalil al muda'a tetaslim kaula ngajurungna ieu dalil kana dakwaan katanya bahasa anu ponokna lanu salimu takrib wa qad yujmalu digemlengkeun takriran bahasana lanu salimu takrib atawa awi takrib mamnuun biasa gitu oke sebanten takrib teh ngaruntuikeun dalil sugro jeung kubro anu bisa nganatijahkeun kana dakwaan di manu sadayana wa takribu jeung ari takrib inama yatimu eta pastina wungkul sampurna ieu takrib inama yatimu eta pastina wungkul sampurna ieu takrib ida antaja dalil ainal muda'a
di mana-mana dalil nganatijahkeun hiji ainal muda'a kana datiah dawaan contoh tadi hada insanun li'annahu natikun wa kullu natikin insanun yuntiju hada insanun hada riya insanun eta jelema li'annahu natikun wa kullu natikin insanun yuntiju hada insanun dalil nganatijakeun kana ain dakwaan hiji kadua au ma yusawihi atawa dalil nganatijahkeun kana perkara anu mapakan kana dakwaan dalil nganatijahkeun kana perkara anu mapakan kana dakwaan contoh hada insanun li'annahu muta'ajibun hadari ieu insanun eta jelema li'annahu muta'ajibun sabab ieu hada teh eta sok aneh kaget wa kullu muta'ajibin dohikun tiap-tiap anu muta'ajib dohikun eta sok seurik yuntiju hada dohikun yuntiju hada dohikun dalil nganatijahkeun kana perkara anu mapakan kana dakwaan dua katilu awil aghoso minhu atawa dalil nganatijahkeun kana anu leuwih aghos tibatan ayeuna dakwaan dalil nganatijahkeun kana leuwih aghos tibatan dakwaan hada insanun li'annahu natikul aswad hada riya insanun eta jelema li'annahu karna sanyanyana hada natikul aswad eta anu hideung sok ngobrol wa kullu natikil aswad jinjiun tiap-tiap anu hideung tukang ngobrol eta urang jinji wa kullu natikil aswad jinjiun yuntiju hada jinjiun yuntiju hada jinjiun natijah jinjiun leuwih aghos tibatan insan leuwih aghos tibatan dakwaan biasa ya manu takrib lamun bae dalil nganatijahkeun kana anu kana datiah dakwaan kadua mayusawihi anu mapakan kana dakwaan katilu nganatijahkeun kanu leuwih aghos tibatan dakwaan wa amma ida antajal aam di mana-mana nalil nganatijahkeun kanu leuwih umum tibatan dakwaan para takriba mangka moal aya manu takrib gambaranana ka ayyakunal mudda'a mujabatan kuliah gambaran dakwaan mujabah kuliah wa yuntiju dalil mujabah jujiyah dalilna nganatijahkeun kana mujabah jujiyah contoh kullu insanin hayawanun kullu insanin hayawanun wa kullu natikin insanun wa kullu natikin insanun mujabah kuliah sugro kulun mujabah kuliah kubro kulun kullu insanin hayawanun wa kullu natikin insanun natijah yuntiju ba'dul hayawan insanun yuntiju ba'dul hayawan tikun yuntiju ba'dul hayawan natikun
Aya mujabah kuliah nganatijakeun kana mujabah jujiah. Natijah mujabah jujiah ba'dul hayawan natikun sapalina hayawan eta sok ngobrol. Paslun fi bayanil man'il haqiqi wal majaji. Dina ieu pasal ngajelaskeun man'ul haqiqi sareng man'ul majaji. Kila diucapkeun al-qail al-qadhi Aziduddin di Risalatil Adab. Syekh Aziduddin dina risalah kitab adab. Saur ayeuna Qadhi Aziduddin layumna'u ulah dimanu naon anak tukilan wal muda'a jeung dakwaan. Tukilan jeung dakwaan ulah dimanu kecuali ila majajan angin manu majaji. Wa ma'nahu ari makna ieu manul majaji diurupihim dina urup ulama-ulama ahli nudor la yustamalu labdul man'i wa ma yustaku minhu fi talabi dalil alaihi ma ila majajan. Tara dipake lapad man'u jeung pamustakanana dina menta dalil kecuali nganggo man'ul majaji. Rebitna kulu wahidin minan nakli wal muda'a la yajuju man'uhu ila majajan. Kulu wahidin ari tiap-tiap saiji minan nakli tina tukilan wal muda'a jeung tina dakwaan la yajuju eta teu meunang naon man'uhu ngamanuna kulu wahid ila majajan kecuali man'ul majaji. Li anal man'a talabu dalil ala muqaddimatin muayyanatin. Oleh karenana li anal man'a karena sanyanya man'uan talabu dalil eta menta dalil ala muqaddimatin muayyanatin kana muqaddimah anu ditangtukeun. Pahuma laisa bi muqaddimatin pahuma mangka ari naklu jeung dakwaan laisa eta lain ieu naklu jeung dakwaan di muqaddimatin eta lain muqaddimah. Kulu wahidin minan nakli wal muda'a la yajuju man'uhu ila majajan li annal man'a talabu dalil ala muqaddimatin muayyanatin fahuma laisa bi muqaddimatin. Patakriruhu ari takriran ieu man'ul majaji subiha talabu dalil ala nakli wal muda'a bitolabi dalil ala muqaddimatin muayyanatin. Subiha talabu dalil ala nakli wal muda'a bitolabi dalil ala muqaddimatin muayyanatin. Subia disarupakeun naon talabu dalil menta dalil ala nakli kana tukilan wal muda'a jeung kana dakwaan disarupakeun bitolabi dalil ala muqaddimatin muayyanatin min muqaddimati dalil. Bijami'i mutlaqi talab fi kullin bijami'i mutlaqi talab dina pada mutlak ne talab fi kullin dina saban-saban sahiji.
Dukirol musabah be wa huwa talabu dalil ala muqaddimatin muayyanatin. Dukirol musabah be wa huwa talabu dalil ala muqaddimatin muayyanatin. Wa hudipal musabah be Wahudipal musabah punten wahudipal musabah wa huwa talabu dalil ala naqli wal muda'a. Wahudipal dibuang naon al musabah dibuang ayeuna musabahna wa huwa talabu dalil ala naqli wal muda'a. Summa suiro labdun dalun alal musabah behlil musabah. Summa suiro tulu diinjemkeun naon labdun dalun lapad anu nuduhkeun alal musabah be kana musabah behlil musabah kana musabah. Fal majaj ala sabilil isti'arah tasrihiyah asliyah. Fal majaju ala sabilil isti'arah tasrihiyah asliyah. Eta nyarupakeun man'ul majaji kana man'ul hakikat. Wa bayanu dalika wa bayanu dalika ari penjelasan man'ul majaji annal ma'a eta sanyana man'uan istilahihim dina istilah ulama-ulama ahli nuzur talabu dalil ala muqaddimati dalil eta menta dalil kana muqaddimah dalil menta dalil nasi sa'il kana muqaddimah dalil mu'alil imma sugro atanapi kubro wala malam yakun anaklu wal muda'a muqaddimatan samang-samang satu kilan jeung dakwaan eta lain muqaddimah tina hiji dalil pakauluka atu ari ucapan anjeun hada naklu mamnuun wahadal muda'a mamnuun pakauluka majajun eta teh man'ul majaji sabab lain muqaddimah tina hiji dalil. Majaji tina naon antola bidalil tina menta dalil. Wa ma idza tamasa tuluy di mana-mana make anjeun labdon akhoro kana lapad anu sejen. Itola bidalil dina menta dalil kana tukilan jeung kana dakwaan pala majaja mangka teu kaasupkeun man'ul majaji. Model mana? La nusallimu hadanakla. Teu taslim kaula kana ieu tukilan. Au huwa au hadal muda'a matlubul bayan. Hadal muda'a huwa matlubul bayan. Saya mah sanes man'ul majaji. Hada ari tafsilan perbedaan man'ul hakiki jeung man'ul majaji fil muda'a al ghairil mudalal eta dina dakwaan anu can didalilan. Wa amma idza kana mudalalan anapot di mana-mana kabuktosan dakwaanana eta geus didalilan kan takula seperti ucap anjeun hadasabah insanun hadasabah ari anu ngajentul insanun eta jelema li anahu natikun sabab ieu sabah teh eta sok ngobrol wa kuluna tikin insanun tiap-tiap jelema eta ngobrol patola budalil mangka ari menta dalil kana ieu dakwaan anu geus didalilan
bi ayyi labdin kana ku bahasa anu mana bae majajun fi nisbat eta disebutna majaj dina nisbatna wal murad bari ari anu dimaksud talabu dalil eta menta dalil kana hiji perkara tina pirang-pirang muqaddimah dalilna eta se wayakti jeung nyukupkeun ka kanjeun nadal bayan ieu penjelasan manul majaji kuna di dieu allama kallahu mudah-mudahan Allah masihan ilmu ayyuhal walad hei budak kenanya malam ta'lam kana perkara lam ta'lam anu teu pernah ngaji atanapi teu pernah apal anjeun kana ieu mah paslun ari eta hiji pasal lamakana samang-samangsa kabuktosan naon al wajibu kawajiban alal mu'alil indaman ilmani dina nalika ngaman una sisail huwa eta ari wajib al isbatu eta netepkeun kama sakuma perkara arotan geus terang anjeun tafsilau kana tafsilan ieu isbat palayan pawatu teu manfaatu kamu alil naon manul mani ngamanu kana manuan wa manahu ari manana manul mani manusiati eta manusahna ieu manuan takriruhu ari takriranana ieu manusiatihi lanusalimu sihata wuru dihadal mani lanu salimu taslim kaula sihata wuru dihadal mani kana sahna datang na ieu manuan walima laya juju karena laju teu meunang non ayakuna yen kabuktosan non al mamnu anu munuu teh badihian jalian eta badihi jali wakada jeung eta nya kitu dilayan pau layan pau teu manfaatuh ka ieu mu'alil naon manusana di nyarios ngamanusana allazi anu dzukira anu dicaritakeun ieu sanad ala sabilil qat'i netepan kana jalan sanad qata qala nyarios Syaihul Hanafi Hanafi manul man'i ari man'u ari ngamanu kana man'uan wa man'u ma jeung ngamanu kana sanad yu ayidu anu nguatan ieu mau kana man'u la yujibu eta teu netepkeun ieu man'u isbatal muqaddimati kana netepkeun muqaddimah alazi anu yajibu anu wajib ieu isbat alal mu'alil kamu alil inda man ilmani dina nalika ngaman unasail wakada jeung nya kitu dilayan pau layan pau teu manfaatu kamu alil naon manu solahiyati sanad ngamanu kapantesan sanad lisana diah kana jadi sanad mustanadan barianan yen sanad diumumihi kana kaumuman ieu sanad wakadanya kitu dilayan pau layan pau manfaatu kamu alil naon ibdalu solahiyatihi ngabatalkeun kapan pesanana sanad lisana diah kana jadi sanad mustadilan barianan yen dalil diumumihi kana kaumuman ieu sanad wakadanya kitu dilayan pau ibtalu ibaratil mani'i ari ngabatalkeun bahasana sail bimukhalifatiha ku sabab nyulayaanana ibarat al-qanunal arabiyah kana patokan-patokan ilmu Arab pasti golul mu'alil ari katungkulna mu'alil bihadihil itiradot ku ieu pirang-pirang itirodan intiqalun eta pindah minhu ti mu'alil ila bahasin akhar kana bahasa nu sejen yajibu anu wajib ala saili ka nolakna ieu intiqal
Faidah kana tu di mana-mana kabuktosan naon istigoluhu katungkulna mu'alil bihaku yaitu rodot biduni isbati mak tanpa ngaisbatna perkara mana anu ngaman hukana masa sayil pakod ajija makanya tak eleh ieu mu'alil an isbati muda'ahu tina netepkeun dakwaan mu'alil paaphamatu keok ieu mu'alil fi dina ieu bahasan wan taqala jeung uncela-encele punah pinah ieu mu'alil ila bahsin akhor kana bahasa nu sejen naam sumuhun layan pa'u yan pa'u manfaat al mu'alila ka mu'alil naon ibtalul man'i ngabatalkeun man'uan mustadilan barianan ngadalilan alai kana ibdal teh bibidahatil mamnu kana jelas anu dimanu bidahatan jaliatan kalawan jelas pisan nemrak jaliatan anu jelas wahadal ibtalu ari ibtal biman jilati isbatil mamnu eta tetep samartabat netepkeun anu dimanu wa kada jeung nya kitu deui yan pau manfaatu kamu alilon ibtalul mani ngabatalkeun manuan bida wa anal mamnu'a kalawan ngaku sanyanya anu dimanu musalamun eta ditasliman inggal mah numutkeun sail lakina hadal ibtal tetapi nari pangbatalan jawabun iljamiun eta jawab anu embung eleh jadaliun tu anu papaduan latah sikiun lain jawab sabenerna palaya suatu tesah inda irodati idharil haq nalika ngamaksud nemrakeun bebeneran palaya suatu tesah ieu jawabun iljamiun inda irodati idharil haq dina nalika maksud nemrakeun hak walil mani jeung eta tepikeun sail aya dai arian ngaku sail hinaidin dina nalikana ieu jawab ngaku arujua kana nari kembali antaslimi mak dina nasliman perkara salama anu geus masrahkeun ieu sail hukana ieu mak malam yakun salagi teu kabuktosan ieu mak badihian jalian eta anu badihi jali anu jelas. Faslun ariye taiji pasal lama kanal wajibu alal mu'alil. Samangsa-mangsa kawajiban pikeun mu'alil dina nalika ngaman'u nasail. Kawajiban mu'alil teh huwa al isbat. Eta netepkeun kana dakwaan anu dimanuku sail. Di dakwaan anu dimanuku sail wajib ditetepkeun ku saha ku mu'alil. Kama arota tafsilahu sakuma geus apal anjeun kana tafsilanana. Lama kana wajib jawabna palayan pauhu man'ul man'i. Maka teu manfaat kamu alil ngamantu kana manuan sail. Jadi manu ulah di manu deui. Tapi eta manuan teh wajib naon diisbat ngaisbat dakwaan. Lain kalakan ngamanu naon manuan. Palayan pau mangka teu manfaatu kamu alil naon manul mani ngamanu kana manuan sail. Bagi ajak mu'alil teh. Lanu salimu man aka. Lanu salimu tetaslim kaula man aka kana manuan anjeun. Satu manfaat eta teh. Wa manahu ari makna manul man'i. Man'u sihatihi eta ngaman'u kana sah manuan sail. Manuan sail anu sah kalaka di man'u. Semenang, semanfaat yang mu'alil. Pasana kia.
takriruhu ari takriran ieu man'ul man'i la nusallimu sihata wurudi hadal man'i lima la yajuju ayakunal mamnu'u badihian jalian. Itu manfaat bahasa mu'alil ngamanu kana manuan sa'il. Wakada nya kitu deui teu manfaat. Layan pau tegesna teu manfaat hukum mu'alil. Naon man usanad ngaman usanad aladi dukiro ala sabilil qati anu eta sanad netepan kana jalan sanad koto. Koto dihanap atasnya. Sanad anu dipastikeun ku akal. Kana kieu mu'alil teh. Sanadu kahada batilun. Manuka hada batilun. Manuka sanaduka hadari sanad anjeun batilun eta anu batal. Li'anahu muta'alikun. Sabab ieu sanad eta anu cumantel. Sanaduka hada batilun ari sanad anjeun hada anu ieu batilun eta anu batal. Li'anahu muta'alikun ala sabilil qat'i. Sabab ieu sanad eta anu cumantel kana netepan kana jalan sanad anu pasti teu manfaat ieu ge nya. Qala nyarios Saihul Hanafi sanes Asarihul Hanafi Asaihul Hanafi Sehanafi man'ul man'i ari ngaman'u kana man'uan wa man uma yu'ayyiduhu jeung ngamanu kana sanad rek ayeuna jalan sanad koto atawa sanad jawaji la yujibu isbatal muqaddimah teu berarti netepkeun kana ngaisbatna muqaddimah alladzi yajibu anu wajib eta isbat jang mu'alil dina nalika aya manungan ti pihak saha sa'il teu can antep we nu ngamanu kana manungan eta saur Syekh Hanafi. Wa kada nya kitu dilayan pau teu manfaat ayeuna kamu alil ngamanu kana kapantesan sanad kana dijadikeun sanad sabab ieu sanad teh leuwih umum. Contoh kieu cek mu'alil teh solahiyatu sanad li sanadiyah batilun. Solahiyatu sanad ari kapantesan sanad li sanadiyah kana dijieun sanad batilun eta anu batal. Li'anahu a'amu min nakidil mamnu'i. Li'anahu karena sanyanya ieu sanad a'amu eta leuwih umum min nakidil mamnu'i tibata nakid anu diman'u. Tah bahasa ieu teu manfaat yang mu'alil. Wa kada nya kitu deui layan pau teu manfaat jang mu'alil ngabatalkeun sanad bari ngadalilan umumna eta sanad teu manfaat jang mu'alil. Bagaimana carana? La nusallimu annahu laisa biinsanin. La nusallimu teu taslim kaul annahu sanyana ieu sabah laisa eta lain ieu sabah teh biinsanin eta manusia. Manuana ieu manuan teu pihak saha sa'il nya. Lima laya juju karena naon teu meunang naon aya kunayen kabuktosan ieu sabah hayawanan eta hayawan. Pakolal mu'alil, pakolal teh pamanaa teh nya. Teras ngaman usal mu'alil solahiyatul hayawan lisana dia batilun. Ari kapantesan hayawan kana dijieun sanad eta batal.
lianau karna hayawan aamu eta leuwih umum minaki dilmam tibatan nakid anu diman nakid anu non insan hayawan umum daripada insan bermanfaat eta oge wakada jeung nya kitu dilayan pau bermanfaat yang mualil ibtalu ibaratil mani'i bi mukhalafatiha al-qanunal arabiyah ngabatalkeun nasail bener ngabatalkeun mualil kana bahasa sail ku sabab eta bahasa teh bertentangan jeung patokan nahwu sorof ibaratu kahadihi batilatun li'anahu mukhalif li'anaha mukhalifatun liqawaidil arabiyah ibaratu kahadihi ari bahasa anjeun anu ieu batilatun eta batal li'anaha karena ieu ibarat mukhalifatun eta bertentangan liqawaidil arabiyah kana patokan nahwu sorof pedah salah maca saeu nya kena maca jaidin jeung saeu mah jaidin salah ibaratu kadhi batilatun saeu ge teu manfaat yang anu bermunadharah mah pasti golul mualil maka ari katungkulna mualil bihadihil itirodot ku ieu pirang-pirang itirodan surmenya bermanfaat ya terutama ini meta anu ngabatalkeun ibarat eta teh intiqalun minhu ila bahsin akhar eta teh pindahna ayeuna mualil tina hiji bahasan kana bahasa nu sanes tina nyaritakeun hukum kalakah ngurus babaris babi rob anu wajib ayeuna kasail nolak kana eta intikal jadi kalakah ngurus-ngurus baris ya tina ngurus naon teh hukum teh faida kana tu di mana-mana kabuktosan naon istigoluhu katumpulna mualil bihaku ieu itirodot biduni isbatina teu ngaisbat dakwaan anu dimanu ku sail ari ngaisbat teu ari naon ngaitirod kana bahasa dibawa saeta teh pakod ajiza makanya tak apes eleh ieu mualil an isbati muda'ahu tina ngaisbat dakwaan manehanana eleh si mualil teh kulantaran eleh pahama keok ieu mualil pi dina ieu bahasan kulantaran keok dina bahasan wantaqala ila bahsin ahor pindah mualil kana bahasan anu sejen kalau kan ngurus-ngurus babaris ngutak-ngutik baris kabisana teh teh berarti naon eleh dah teu ngaisbat kana dakwaan anu dimanu ku sail naam sumuhun layan pa'u tapi aya yan pa'u manfaat al mu'alila ka mu'alil naon ibtolul man'i ngabatalkeun man'uan mustadilan alaihi bari nyieun dalil ku eta ibtol teh didalilan bibidahatil mamnu'i bidahatan jaliatan kusabab anu dimanuna geus jelas wa hadal ibtal ari ieu pangbatalan ti pihak mualil kana manuan sail eta teh teu beda bimanzilati isbatil mamnu'i samartabat jeung ngaisbat anu dimaji kaya naon ngaisbat eta mah wakada jeung nya kitu deui ieu manfaat yan pa'u manfaat hukam mu'alil naon ibtalul man'i ngabatalkeun man'uan bidakwa anal mamnu'a musalamun indal man'i ku ngaku yen anu diman'u teh sabenerna mah ditasiman ku sail jadi ieu mah
senjata makan tuan nu kuduna naon teu ditasliman kusail teh kalau ka ditasliman ku manehna contoh misalu ayakulal mualil anu ibtalul mani tanya misalu ayakulal mualil bahwa asafi'iyyu mualilna kelompok safi'iyah khuruju dami mubtilun lil wudu safi'iyah tanya khuruju dam ari kaluar getih mubtilun eta matak ngabatalkeun al wudu'a kana wudu berarti teh madang saja Hanafiah kan di Hanafiah mah kaluar getih teh naon batal wudunya wudu mereka juga keluar getih batal wudu wudu tuh nyeri huntu cenah huntu keluar naon getih batal kan seorang lain nyeri huntunya nyeri gusi katanya bohong nyeri huntu mau nyeri huntu pamana ahu sa'il wa qolak pamana ahu sa'ilu pamana teras ngamanuhu kamu alil sa'il sa'ilna wahwa al-Hanafiyah kelompok Hanafiyah bahwa al-Hanafiyah la nusalimu ana khurujada mubtilun lil wudu la nusalimu taslim kaula ana khurujadam sanyanya na kaluarna getih mubtilun eta ngabatalkeun lil wudu kana wudu pada Hanafiyah hanya Hanafiyah mah naon ngabatalkeun bahul mualil bahul mualilu teras ngajawab hu ka eta sa'il sa'al mualil man ukahada batilun li anahu muta'alikun bimakana musalaman indaka man ukahada ari manu anjeun hada anu ieu batilun eta batal li anahu karena sanyana ieu manuan muta'alikun eta anu cumentil bimakana perkara kana anu kabuktosan ieu mah musalaman eta ditasliman indaka disandingeun anjeun wa kuluman in kadzalik fahuwa batilun wa kuluman in kadzalik tiap-tiap manu anu samodel kitu fahuwa batilun yuntiju man ukahada batilun nganatijakeun manuan anjeun hada anu ieu batilun eta anu batal kae teh manfaat yang pihak ayeuna mualil salajengna lakina hadal ibtal anu namanya tatapina ari ieu ngabatalkeunana si mualil kana manuan sa'il namanya tah eta jawabun il jamil jawab anu mung eleh karena jelema teh mung eleh sih eta mah kau non di debat utik wah ngobrol teh udah luhurna begitu jadi jelema mung eleh tapi elehan gitu kan mung eleh jawab iljami teh jawab anu mung eleh jadaliun tur papaduan ngajakan ngekang la tahqiqiyun lain jawab anu sabenerna lain jawab tahqiqi palaya suatu teu sah ieu jawab iljami nalika maksud nemrakeun bebeneran sing logowo we eleh gitu nyalah ngaku eleh karunya bisi cerik tak ulah bahasa kitu nya kita mah naon dah ieu jami kene nya meunang maneh nam si cerik tah gitu lain gitu walil mani'i jeung eta tetepikeun sa'il ayadanya ari yen ngaku sa'il hina idin dina nalika ku ieu jawaban
ngaku arujuah kana nari kembali tina dakwaan anu ditakliman ku manehanana. Malam yakun badihian jalian salagina eta dakwaan teh can badihi jali. Al maqalatu saniyatu ari maqalah anu kadua ilmu arodoh eta tetep dina netelakeun muarodoh. Paya ari muarodoh isbatu sa'il eta netepkeunana sa'il nakidoma kana nakidna dakwaan nakidoma kana nakidna dakwaan ida'a anu ngaku ida'a anu ngaku hukana ieu mah sa'al mu'alilu mu'alil wastadala jeung ngadalilan mu'alil alaihi kana ieu mah auma atawa ngaku kana perkara yusawi anu mapakan ieu mah yusawi anu mapakan ieu mah nakidau kana nakidna ieu dakwaan awil akhoso atawa kanu leuwih tangtu awil akhoso atawa kanu leuwih tangtu minakidi tibatan nakidna dakwaan kanidanya seperti yang ngaku sal mu'alilu mu'alil kanidanya seperti yang ngaku sal mu'alilu mu'alil lain saniyata sayin teu aya sifat kamanusaanana hiji perkara wasadala bari ngadalilan mu'alil alaiha kana ieu lain saniyata parodo teras ngamuarodohan sa'il hukamu alil. Biisbati insaniyati ku ngaisbat sifat kamanusan yese. Atau biisbati dohikiyati atau ku ngaisbat toksurina yese. Kadang-kadang sing daek sirinya. Wah molotot panon. Atau biisbati no atau ngaisbat sanyanya na yese te jinjun eta urang jinji. Kali sa'il mangka eta tepikeun sa'il inda iradatil mu'arodoh dina nalika ngamaksud mu'arodoh ayakula rieun nyarios sa'il lil mu'alil ka mu'alil daliluka wa inda la'ala ma'ida'id lakin indi ma'yun di ma'ida'id daliluka ri dalil anjeun wa inda la sanajan nudukeun ieu dalil alama kana dakwaan tidak eta nu ngaku anjeun kana ieu mah lakin indi tatapina eta tetep disandingeun kaula ma ari dalil yunfi anu nganapikeun dalil ma kana dakwaan tidak eta anu ngaku anjeun kana ieu mah wadakul mu'alil ari nolakna mu'alil al mu'aradata kana mu'aradah ima biman ibadi muqaddimati dalilil mu'arid boh eta tetep ku ngaman usapali pirang-pirang muqaddimah dalilna sa'il au biisbati pasadi dalilihi atawa ku ngaisbat ruksak dalilna eta sa'il bahwa ari isbat an-nasdul ijmali eta nasdul ijmali wasayati jeung bakal datang naon tafsilu nasdil ijmali tafsilan nasdul ijmali fil maqalati salisa dina maqalah anu katilu au biisbati dakwah atau ku ngaisbat kawan bidalin aur ku dalil sajian bahwa isbat al mu'aradatu eta mu'aradah ala mu'aradati sa'il kana mu'aradah sa'il wa fi kauni hadhil mu'aradah jeung eta tetep dina kabuktosan ieu mu'aradah dafiatan eta anu nolak li mu'aradati sa'il kana mu'aradah sa'il bahsun ari ka ihtilapan. Al maqalatu saniyatu ari maqalah anu kadua dina maqalah anu katilu fil mu'aradhah eta tetep dina netelakeun mu'aradhah wahia ari ngaran mu'aradhah pilugot cek lugot ma'al muqabalah eta silih padep ala sabilil mamani'ah netepan kana jalan silih munu silih mantu
atuh ngawengku kana nakdu kana muarodoh jeung anu sanes-sanesna. Wapil istilah muarodoh ayeuna ceuk istilah isbatu sa'il eta ngaisbatna sa'il nasidoma kana nasidna dakwaan anu ngaku mu'alil kana eta dakwaan bari mu'alil geus ngadalilan kana eta dakwaan. Dinetepkeun sa'il kana nasidna dakwaan ida'ahu anu ngaku mu'alil kana eta dakwaan sabada mu'alil ngadalilan kana eta dakwaan. Contoh hiji anu nasidoma nya. Misalu ayakulal mu'alil hadal ma'un la yasihu bihil wudu. Hadal ma'un la yasihu bihil wudu. Hadal ma'u ari ieu cai ma'un eta cai la yasihu anu teu sabi ku cai naon al wudu. Li'anahu ma'un mutagoyirun bimukholitin. Li'anahu ma'un mutagoyirun bimukholitin. Li'anahu ma'un mutagoyirun bimukholitin wa kullu ma'in kadzalik la yasiu bihil wudu. Wa kullu ma'in kadzalik la yasihu bihil wudu. Parodohu sa'ilu wakola. Parodohu sa'ilu wakola. Terasnya muarodohan. Ka'iya mu'alil sa'ilu. Dalilu kahada. Wa indala ala sihati ma'ida'aita. Lakin indi dalilun yuntihi. Dalilu kahada wa indala ala sihati ma'ida'aita lakin indi dalilun yuntihi. Dalilu kahada ari dalil anjeun hada anu ieu wa indala sanajan nuduhkeun ieu dalil ala sihati makana sana dawaan. Ida'aita anu ngaku anjeun lakin indi tatapina eta bisa ningeun kaula dalilun ari dalil yuntihi. Wa huwa anna hadal ma'un yasihu bihil wudu. Wahwa anna hadal ma'un yasihu bihil wudu. Ya cai sadi pakai wudu. Li'anahu ma'un mutagoyirun bimujawirin. Li'anahu ma'un mutagoyirun bimujawirin. Wa kullu ma'in kadzalik yasihu bihil wudu. Wa kullu ma'in kadzalik yasihu bihil wudu. Yunti juhadal ma'u yasihu bihil wudu. Yunti juhadal ma'u yasihu bihil wudu. Jidah kana nasidna dakwaan. Kadua auma yusawi nakidohu atawa ngaisbat sa'il kana perkara anu mapakan kana nasidna dakwaan. Katilu awil akhoso ngedipain contohna. Awil akhoso atawa kanu leuwih tangtu tibatan nasid ayeuna dakwah. Jadi tilu nya. Ngaisbatna sa'il kana hiji kana nasid dakwaan anu diakuku mu'alil sabada mu'alil ngadalilan. Kadua isbatu sa'il mayusawi. Ngaisbatna sa'il kana perkara anu mapakan kana nasid dakwaan. Katilu awil akhoso ngaisbatna sa'il kanu leuwih tangtu tibatan nasid dakwaan. Contohna kanidanya al mu'alil la insaniyata syai'in.